ekonomi teh kumaha aing teh moal make Al-Qur'an. Urang teh kan agama Islam. Petunjuk datangkan Al-Qur'an. Moal make Al-Qur'an kaje. Deuleukeun geus sabaraha jelema anu boga proyek hancur. Geus sabaraha jelema nu kasaksian ku urang, usahana baju teu make Al-Qur'an. Jejes ngajejes. Ih, ulah-ulah nanaon kuari mah ye. Ulah-ulah nanaon. Jelema sugih tapi teu ngazakat eta teh ulah ka incu ka anak bae geus ambruk. Teu make Al-Qur'an ngaranna sebab aya hak-hak batur di dinya. Nu fakir miskin fuqara, masakin dan lain-lain sebagainya. Jana sugih teu ngazakat ulah ka incu ka anak teh ka anak buat ting tepi buat ting moal dina tepina buatin langgeng salilih hirup anak. Deuleukeun ku mata sararia. Deuleukeun di lembur sia, di lembur tatangga sia, nu sararugi beak di anak geus beak. Anu tatadina mah nyebutkeun 7 turunan moal beak. Kakarak di anak bage ambruk. Teu make Al-Qur'an. Anaon? Enggak zakat eta Al-Qur'an. Bari teu make, zakatnya teu dipake ku manehanana. Deuleukeun. Mun kukula disebutan di pasar Kemis Ambalaya, ngaranna nyaho jasa. A B C D. Yeuh, di Cikupa emang aing teu nyaho. Beak hartana. Duh, di Bojong. Beak. SPT. Beak. Aduh, di Tangerang eta teh pun sugih anu kula nyalateun ka ditu jeung almarhum Abah. Pokoknya geus teu kacaritakeun hebatna. Ulah dicaritakeun hebat jeung sugihna. Dia anak beak kabeh. Beak kabeh. Sebab teu ngazakat, teu make Al-Qur'an ngaranna. Ieu teh mah deres datang ka anak kene aya nu dileungeun anak kene hancur-hancuran. Teu make Al-Qur'an teh ngaranna. Teh. Beres urang maca surat Taubat kuari urang bacakeun surah Yunus. Ieu urang kuari nyaritakeun bacaan surat Yunus. Surat Yunus utawi surah Yunus makkiyatun iku kang bangsa Mekah. Illa fa in kunta fi syakkin angin ayat fa in kunta fi syakkin al ayataini awi salat. Geus ayat roro atawa telu awa minhum mayyuminu bihi atawa ayat wa minhum mayyuminu bihi al ayatan tugakeun ayat mi'atun wa tis'u aw asyaru ayatin iku 100 lan sanga atawa 10 sakehe ayat. Ieu surat bangsa Mekah. Artina bangsa Mekah teh diturunkeunana ieu ayat meme hijrah ka Madinah. Jadi disebutna ayat Makkiyah. Bab Kangjeng Nabi teh sabada diangkat jadi rasul di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun. Jadi berarti umurna 63. Waktu diangkat jadi rasul umur 40, cicing di Mekah setelah diangkat jadi rasul 10 tahun, 50 berarti hijrah ke Madinah, di Madinah 13 tahun, 63 tahun. Iyalah galib umur umat Kangjeng sakitu. Mentak anu kuari umurna 62 tahun 11 bulan, berarti tinggal sebulan deui. Siap-siap. Anu leuwih eta mah dibere bonus. Teu pati dipake karesep. Leuwih teh ubur. Lamun teu dipake ibadah.
mau dipakai ibadah karujaeun ku sebab can bareres urusan-urusanana tak dirada dipanjangkeun nu bagus mah geus pendek umur sorga sakitu we di tahun tuh panjang-panjang ngariweuh-riweuh segala aya covid aya corona riweuh geus wari gaduh Undek kuku wahage nyangakeun ka Gusti nu penting mah geus dihampura dosa sakitu aya dina ridho Allah dipajang-panjang riweuh segala aya penangkepan masker dibayar kudu bayar 250.000 Pak amun teu push up atawa naik ka tiang listrik macam-macam wis di Indonesia Masya Allah kaji deh pas gitu itu gerak Allah ya iya surat Yunus teh diturunkeun meme hijrah disebut makiyah kecuali aya sababaraha ayat fa in kunta fi syakin 2 ayat atawa 3 jeung wa minhum may yu'minu bihi eta mah madaniyah cenah eta mah jumlah ayatna 109 atau 110 ayat setik lamun urang unggal ngaji ka dieu saayat atau 2 ayat aja ditalar teu karasa bakal teu karasa. Jadi orang udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan beres ya surat talak. Ngeunah jadi nalar Quran teh urang mah bari nyantai. Geus kolot begitu bae. Saayat dijelaskeun talak, saayat dijelaskeun talak. Ngomong mah ngeunah. Boro-boro nalar bu ieu. Ngadengikeun geus sing jerengeng cek kana teh sebab urang mah ieu mah ceuli musik. Jadi lamun urang ngadengikeun musik betah perasaan aya tatangga anu nyetel orkes ge ngeunaheun urang nebeng. Begitu dileutikeun ku nyana marah urang sial. Leutikeun keur ngeunah-ngeunah. Eta urang mah kos kitu teh tololna urang. Aya we nu nyetel Quran. Goblok gandeng dah. Areuman, gandeng aing DKS. Orang kos kitu. Ieu ge ngaji teh lamun keur nyaritakeun ayat-ayat si Al-Qur'an bae hajuna rapat bae mata teh rapat. Bawan aya leman teh. Insyaallah padahal mah rahasiana mah masyaallah luar biasa Gusti Allah. Batur anu hese-hes teh dibacaan Al-Qur'an mah hes. Jadi berarti nganggap ke ayat eta obat tidur. Gede dosa dah teh budak jalan. Ya surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Aya alif, aya lam, aya ro. Lamun teu digurukeun lama bisa-bisa orang macana alaro. Tuh tak kudu digurukeun ku bae bacana. Adapun maknana Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lah anu maha uninga kana maksudna alif lam ra. Wallahu a'lam. Maksud-maksudna naon urang mah teu apal. Di dieu teh dijelaskeun dina Jalalain kecuali di kitab-kitab lain. Aya alifna, lamna, rona aya teh. Nya anu ngajelaskeun tentang makna ayat-ayat muqti'ah model alif lam ra, alif lam mim, alif lam mim shad eta teh
dina jalalain magis ulah hayangnya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Gusti Allah anu maha uninga kana maksudna Allah terhadap alif lam ra. Tinggal urang nyangakeun sadaya-daya mah. Sebagian maya nu ngamanan alif lam ra teh Allah alifna teh lamna ra ya ra Allah teh maha ningali urang di mana bae katingali ku Gusti Allah, di kota, di leuweung, di imah, di majelis, di mushola, di pasar. Teu pernah teu kadeuleu ku Gusti Allah. Urang teh kadeuleuan keur kumaha bae. Lamun eta nyulusup ka jero kolbu urang, teu bahwa Allah teh ningalikeun bae ka urang, isin urang bakal. Segede urang nu diciptakeun ku Gusti Allah anu bakal balik da ka Gusti Allah nu boga hirup nu Allah boga gerak nu Allah boga deuleu nu Allah boga denge nu Allah tapi haju lain dipake ka nu bogana endah dipake keluar tina aturan nu bogana maksiat ngaranna geus cilaka tapi lamun urang inget kana Allah teh neuleukeun bae nah iyalah satu kenikmatan bahkan bakal cepat nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Lamun aya jelema masih kene murang miring kana permaksiatan, ieu lalu mawa gaya bed bakalna lambat nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi antara cepat jeung lambatna tergantung iradna urang, mengkolna urang, ngabalirna urang terhadap permaksiatan. Ukur bae ku urang. Ukur ku urang hiji resepna kana dunia, nomor kaduana mengkolna kana permaksiatan. Eta lamun urang geus teu resep kana dunia jeung geus ngabalir tina maksiat, eta geus bakal hiber ka sorga. Satungtung urang resep kene kana dunia jeung masih kada teu ngabalir urang tina permaksiatan ieu lambat bakalna ka sorgana. Tinggal introspeksi diri urang bae. Sakitu bete-bete kudu ditebakan hiji-hiji teh kudu. Ukur bae ku ari mah lamun urang keur diuk di hareupeun imah haju aya nu liwat simba dadana kabuka eta bae ukur tah apakah dideuleukeun apakah urang aju ka jero imah geus ulah ese-ese tuh kan gering-gering ngomong banget deuleu bae cak yana deuleu atuh geus lampokna tinggalin bae geus ka di neraka tinggalin ka sorga jangan ditaranyakeun ke di sorga teh naraja imah Haji Pendi di mana abja eueuh di sorga mamana ge eueuh asana nyana mah membes ieu gara-garana tak kos kitu tah gitu eta karang kuda ada doang ge angel ka sorgana angel ya Allah ya Rabbi angel insyaallah urang diondang ku bupati Itama Yasin di pendopo ajak tokoh-tokoh masyarakat di jero hate urang asana ieu mah ieu amplopna jeung berkatna rada lumayan sok sabaraha kadapun aya we jeung nya rahasia teh mah kos kitu mah nah eta bakalna angel ka sorgana angel jasa aya harapan-harapan nu gos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Da angel 100% bisi pajar bohong, 100% angel. Angel. Aduh, ya Allah, ya Rabbi.
permaksiatan zahir maupun batin eta mawa gaya bet tapi ukuran anak jang diri urang teh ai mungkin bakal jembrang pan kabehan aju uburkeun teh nyaho buah isuk bapak geto rahasia teh umur mah tuh nu bere nyaho nah ieu tak ukur diri urang waduh lamun isuk aing paeh asana aing angel ieu nyebrang beresan ti kuat datang ka imam waalaikumsalam kak biasa ge telok salam lima salam loba omong perubahan atuh naon ge aja ye naon bangunna bagus amat kadena leuleus teh aing tadi ngadenges ye jebrang di jembatan Siratal Mustaqim besi lambat aju ieu mah naon nu aya kabeh jang neng kabeh kakak mah tarima bersih nyaho dahar aya kos kitu pokokna mah ieu kontrakan jang neng KKB ruko segala jang neng urusan tak anak kabeh emang kakak dekat mana kakak ieu asa di hareupeun jembatan Siratal Mustaqim bae ambo kak tedagang kos kitu teh perasaan kakak kakak mah ya Allah ya Rabbi asa ngalengkah bae jembatan Siratal Mustaqim sedengkeun cak kiai hubud dunia jeung karanan gitu ngaran maksiat eta teh mawa lambat nyebrangna sakuyana sakitu mah kabeh jak neng we geus pokona kakak mah nyaho dahar teh nyaho usaha teh nyaho dia atuh lah kitu kak sok aju hayang ngeunah bae kakak mah tah ieu urang teh ieu urang bakal urang teh Gusti Allah lagu arar Inggris jasa ieu Gusti gigi sieun sedengkeun almarhum aman lahaba jelema teh bakal dibarengkeun jeung nu dipake karesepna duh lamun urang di dunia ngahijina jeung resepna jeung para ulama mantap tapi lamun urang hijiana di dunia teh jeung encek jeung Chinese bos aduh rempan sieun hijian urang sieun bahkan naon nu dipake karesep dipilukeun jeung urang aduh ya Allah urang resep keneh main gaple atuh ditarang balak genep mungkin mah iyalah alif lam ra Allahu a'lamu bimuradi bidzalik geus ulayangnya tilka ayatul kitabil hakim itu mana isyarah hadhil ayat ayatul kitab ayat-ayat Al-Qur'an ayat itu didapatin kana kitab lamun urang sok ngajina humah eta teh aya dapat aya anu bimakna fi aya bimakna lam aya bimakna min nah ieu dibejaan ku Imam Jalal walidopatu bimana min ayat teh eta minal Qur'an masya Allah ayat-ayat Al-Qur'an teh Quran Al-Hakim anu bijaksana di tafsiran Al-Muhakkam anu dikukuhkeun Al-Hakim teh bimana Al-Muhakkam berarti majaz Simpail bimana semapulenterani ili karena bimakna mana
Al muhakam teh al mumtani lepas atawa al mumtani minal fasad nu ngahalangan tina kajahatan karusakan Quran teh anu ngahalangan tina karusakan Quran teh anu ngahalangan tina kajahatan Quran teh anu ngahalangan tina kasalahan urang deuk ibadah ka Gusti Allah kudu neangan petunjuk lamun teu make petunjuk mah bakal salah petunjukna aya dina Al-Qur'an nu bakal salah jadi henteu al-mumtani anu ngahalangan minal fasad tina karusakan Quran ibadah ka Gusti Allah deuleu ayat-ayatna sesuaikeun jeung aturan-aturanan ti mimiti wuduna salatna zahirna datang ka batinna Al-Qur'an geus ngajelaskeun mentek Qur'an teh al-hakim ya al-mumtani minal fasad urang hari deuk berekonomi atuh abe ulah salah kudu neangan petunjuk carana bongkar dina Al-Qur'an urang teh ayeuna teh deuk dagang kumaha cara dagang urang teh deuk kuli kumaha cara kuli urang teh sebagai big boss kumaha tingkah urang jeung pagawean urang sebagai big boss baca Al-Qur'an abe ulah salah sebab Qur'an teh ayatul kitabil hakim ilmu hakam dina Al-Qur'an aya kabeh urang guari teh deuk kutaratur negara berarti usaha urang asup teh kana jurang politik aya buka tuh dina Al-Qur'an politik teh abe urang ke di akhirat cepet nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Apakah orang dek jadi presiden? Apakah dek jadi menteri? Apa orang dek jadi gubernur? Bupati, camat, lurah, erat. Ayo sesuai ge. Orang ulang ngeunangeun aya kuari urang digaji ku negara, jabat digaji tanda tangan ngulucur duit sajabat ti eta deui kokocoran teh loba bisa pakai meuli mobil bisa nyeun imah mentereng lah ku batur dihargai jeung dihormat bapak dan bapak bayangkeun di akhirat urang bakal dirante batur halal berkah surga urang ngagejebur ka neraka sudi apa henteu awak urang digejeburkeun ka neraka baca Al-Quran ayatul kitabil hakim supaya sesuai ketika orang jadi presiden di Indonesia insya Allah ja wakil lagi kan buya aya keneh teh aya pedah teu kadenge-denge we kabarna kumaha aya manu alhamdulillah palalinter di urang teh wakil negalain lalagaan pinter mau presiden ulah serija menteri palalinter di urang mah menteri pokona pinter naon bae lanan gubernur palalinter bupati palalinter atuh nuhun aya nyana peduli mandek ngurusan negara ngurusan umat beuh ganjaranna gede luar biasa sesuai teh Al-Qur'an sebab Al-Qur'an teh al-hakim ilmu hakam yakni al-mumtani minal fasad nu ngahalangan tina kajahatan lamun ulang hayang ulah jahat ulah rusak ulah bahaya buka Al-Qur'an Qur'an teh ayatul kitabil hakim urang sebagai naon ayeuna bupati aku henteu teh jeung aturan Allah urang sebagai naon gubernur aku henteu urang teh naon ieu urang teh polisi aku henteu jeung aturan Al-Qur'an urang teh kuari teh jadi abri jadi TNU akur teh sok akur lanjut minta akur terserah dia
itu dia anu didinya dia anu sarua aja ngusul-ngusulkeun awak dia. Aya orang Baduy ieu pada dia. Tok karuyaan diri urang. Kuari mangeunahkeun. Ayo sia razia masker. Bayar sia koin. Ayo sia lamun teh dibayar, ayo. Bayar lah. Ya susahnya titah mayar, nyana keur boga kewenangan, nyana keur boga wilayah. Ayo bae. Apakah bener teh sesuai jeung Al-Qur'an apa henteu? Nah, ieu engke di akhirat bakal berlanjut. Urang inget kadinya, awas ya, ayo komo lamun haji urang ngagernek bae mah. Bareng mere duit aja ngagernek bae tolol sia goblok sia. Eta teh doa apa eta? Nya tolol nya goblok, bener bae. Teu kebal jadi tolol jadi goblok. Ieu urang ngaji supaya nyaho bahwa Quran teh ayatul kitabil hakim. Ya Allah ya Rabbi. Petunjuk berarti. Al-Hakim Nabi manal muhakam. Makna muhakam eta adalah al-mumtani minal fasad. Ya Allah ya Rabb. Geus kulantaran kitu ayat eta moal rusak ajeun teuing dicaci dimaki, dihina-hina, la tugayyiruhu duhur. Moal bisa robah ku bahasa. Al-Qur'an tetap Al-Qur'an. Isina tetap bae. Ieu adalah aturan-aturan selama urang hirup. Caci maki ku Yahudi, caci maki ku Kristen, caci maki ku Buddha, ku Katolik, bakal rusak anu nyaci makina. Sebab Quran ma al-Hakim al-Muhakam yakni al-Mumtani minal fasad la tugayyiruhul duhur. Moal bisa rusak aja buku bagi Quran mah tetep bae Quran. Urang kuari teh endek moal make Al-Qur'an, endek bae aing mah pokona mah dagang teh endek sakumaha aing bae. Atuh bangga bae, deuleukeun. Aing malah geus bagian berekonomi teh endek kumaha aing bae moal make Al-Qur'an. Urang teh kan agama Islam, petunjuk datangkan Al-Qur'an. Moal make Al-Qur'an kaje. Deuleukeun geus sabaraha jelema anu boga proyek hancur. Geus sabaraha jelema nu kasaksian ku urang, usahana baju teu make Al-Qur'an. Jejes ngajejes. Ulah-ulah nanaon kuari mah ieu. Ulah-ulah nanaon? Jelema sugih tapi teu ngazakat. Eta teh ulah kaincu ka anak bae geus ambruk. Teu make Al-Qur'an ngaran sebab aya hak-hak batur di dinya. Nu fakir, miskin, fukara, masakin dan lain-lain sebagainya. Jana sugih teu ngazakat, ulah kaincu ka anak teh ka anak. Buat teuing tepi buat teuing moal dina tepina buat teuing langgeng salilih hirup anak. Deuleukeun ku mata sararia. Deuleukeun di lembur sia, di lembur tatangga sia, nu sararugi beak di anak geus beak. Anu tatadina mah nyebutkeun 7 turunan moal beak. Kakarak di anak bage ambruk. Teu make Al-Qur'an. Naon? Gak zakat eta Al-Qur'an. Kuari teu make, zakat teh dipake ku manehanana. Deuleukeun. Mun kukula disebutan di pasar Kemis Ambalaya, ngaranna nyaho jasa. A B C D. Yeuh, di Cikupa emang aing teu nyaho. Beak hatana. Duh, di Bojong, beak. SPT. Beak. Aduh, di Tangerang eta teh pun sugih anu kula jalakeun ka ditu jeung almarhum Abah. Pokoknya geus teu kacaritakeun hebatna, ulah dicaritakeun hebat jeung sugihna. Dia anak beak kabeh. Beak kabeh. Sebab teu ngasakat, teu make Al-Qur'an ngaranna. Ieu teh mah deres datang ka anak kene aya nu dileungeun anak kene hancur-hancuran. Teu make Al-Qur'an teh ngaranna. Teh. Pejabat sabaraha anu sararugi. Eureun ngajabatna. Paga hirupna campur jeung nu leutik bung boga asa gede ngaji nya nama jabengsina tadina teu bagus teu hayangeun ngaji ngan sakali 2 kali bae ngaji teh kali itu ternyata sing jerengeng kana ceuli meureun di nyana kabeh geus moal ngaji aing mah lain haju bener teu bener imahna dijual tanahna dijual pedah
Sangeus pindah dia itu sempit, pindah deui. Wari hampir teu boga ieu mah. Kudu dibejakeun mah. Masya Allah. Ai urang mah ya urang. Lantaran make Al-Qur'an. Tadina imahna ge emang doyong-doyong kene buat. Asli teh robah tah mah. Senang, tapi batin senang. Ieu tilka ayatul kitabil hakim. Allah. Hakimna bongan ku Imam Jalal, ditafsiranna ku Al-Muhakkam. Jadi hakim teh ya, eta teh isim bimana isim maf'ul, geus maknana tuh berbeda ku ari. Ya Allah ya Rabb. Aya rahasia. Akana lin-nasi ajaba. Gara-gara nama ieu teh urang Mekah, ahli-ahli Mekah, kupar-kupar Mekah teh ngadenge diutus ka Kangjeng Nabi sebagai rasul pembawa risalah. Kupar-kupar Mekah teh nyengserikeun ka Kangjeng Nabi. Ari eta Gusti Allah make jeung ngutus rasul ka Muhammad, jelema hina, fakir miskin, atuh kahayang mah malaikat bae nu diutus jadi rasul teh. Henteu malaikat ya atuh jelema-jelema anu tenar, jelema-jelema anu bangsawan, jelema-jelema anu hebat. Ulah Muhammad heran aing mah Allah ngutus rasul ka Muhammad. Teu arti aing mah. Eta aya kebencian mah kos kitu kabeh ge. Aya kebencian mah di lembur urang. Aing mah heran si eta budak kamari, agahan ngaji. Ya Allah, ngadahar uyahna ge heulaan aing, leg-leg Gusti uyah. Hayo goreng Gusti eta, kopikeun uyah. Kunaon ngukur ka uyah. Teu ngarti aing mah budak kamari ieu sagana teh. Iya orang Arab, ahli-ahli Mekah ngadege Muhammad, diangkat jadi rasul ketika umur 40 tahun, disengserikeun. Heran mainah Muhammad, makanya percaya ku Gusti Allah. Atuh hayang malaikat betul malaikat ge, atuh jelema-jelema terhormat ulah Muhammad. Penuh kebencian jeung kehasudan di jero qalbuna, timbullah bahasa heran. Dumadak dijawab ku Gusti Allah, akan apakah aya linnas la gali keajaban heran an auhayna ila rajulim minhum yen kaulah nurunkeun wahyu ka seorang lalaki anu sajenis jeung manusia pada ahli Mekah anu ngaran Muhammad. Tuh kan maka jeung heran sagala cak Gusti Allah. Bumi nangieun aing, langit nangieun aing, manusia nangieun aing. Aing mempercayakeun ka Muhammad sebagai rasul aing. Kita tabligh nyampaikeun karisalahanana, maka jeung heran, maka jeung demo kudu malaikat sagala atawa kudu ti golongan marana tuh kumaha aing bae cek Allah. Ye, nu mentak di dieu teh istifhamna dijelaskeun, istifham inkar. Ulah make jeung kudu heran teh kumaha aing urusanana, make jeung heran sagala rupa. Teu kudu heran. Ya, bejakeun ka ahli-ahli Mekah, ka kupar-kupar Mekah, teu kudu heran aing nurunkeun wahyu ka Muhammad. Wah heran cek Gusti Allah. Ya Allah. Al-anzirin nas wa basyiril ladzina amanu
dijelaskan ku Imam Jalal mufassiratun jadi berarti anan tafsiriyah nafsiran kana lafazan auhayna jadi anak teh ieu teh an tafsiriyah aya dina qaidul i'rab nah ieu tafsiran auhayna Allah ngawahyuan ka Kangjeng Nabi memberikan wahyu teh hiji an anzirin nas sing sieun manusia bere pengertian bere inzar kabar-kabar anu bakal ngerenyedkeun kana hate jadi sieun bil azab bejakeun hiji nomor kedua wa basyiril ladzina amanu bungahkeun ku anjeun bere berita anu ngeunah ka jelema-jelema anu ngimankeun ka Allah ngimankeun ka anjeun dua we hiji anzirin nas dua basyiril ladzina amanu sakitu Kanjeng diangkat jadi rasul titah nyampaikan risalah intina dua hiji an anzirin nas nomor kedua basyiril ladzina amanu sakitu bedakeun Muhammad bawa lamun kekeh bae jekelan kamusikan jeung kakafiran bejakeun di akhirat bakal disiksa paing tuh aing geus nyadiakeun neraka lamun aja berubah iman kain kanyeun bakal disadiakeun surga ya Allah jarmi ngan sakitu ieu teh kan ngaranna urang teh ieu teh samiat dedengean ti Kangjeng terus ku sahabat ti sahabat ka tabiin ka asbat tabiin datanglah ka guru urang datanglah ka kuari ieu teh kabar disampaikan ku para ulama asli tekna ya ieu sarua kuari ge terus we tita dakwah urang teh tita dakwah komo aya di nagara mah ieu teh boga kekuasaan tita dakwah ngaleungitkeun ka kafiran supaya ulah kalalapir sebab kafir teh bakal disiksa di akhirat teh supaya iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah numun iman ke bakal disadiakeun surga sakitu tah mah nurut jeung teu nurutna lain urusan pendai tetapi eta mah kumaha manehanana dibere hidayah jeung henteu urang dakwah ya urang dakwah ketika nurut urang ulah kukumaha ketika teu nurut urang ulah kukumaha tugas urang mah dakwah eta hebat kan kos gitu lamun urang haju bendu urang teh bendu urang teh disiksa ku Gusti ulah bendu tugas urang mah ngan sakadar dakwah ge make aturan kumaha aturanna kumaha situasina kuari urang situasina di negara dakwah teh ieu teh kudu disesuaikeun jeung aturan negara bisana urang sakitu lantaran ieu teh kena pasal namun memang urang kuari bersikeras untuk terus dakwah dederedet urang bahkan geus sabaraha kuari anu ngaringkuk ulama gara-gara dakwah sebab ieu teh ngarumpak kana aturan-aturan Pancasila supaya ulah robah yang NKRI itu. Jadi berarti kan dakwah urang di Indonesia teh terbatas. Secara zahir terbatas urang teh ieu teh dibongsai asal sirungan gunting tuh kalapa dibongsai laletik nah ieu tangkal kalapa teh anu sakitu gedena kuarinya sagede kieu buahna teh kan sagede jempol kalapa mah bisa diparut dijadikeun santen deuk pake bubur deuk pake sayur kan geuna ieu mah kalapa sagede kieu jang naoneun dibongsai tapi ulah kaget sebab begitu dibongsai loba nu neuli resepeun
jeung di dahar ai kalapa gede mah hiji diparun terus jadikeun santen bakal nyeri kana beuteung tapi lamun kalapa sagede jempol hasil bongsai mun di dahar eta teh jadi obat mending mana coba aya ji mending mana mending bongsai ulah buahna jeung tangkalna kurang hakan itu bongsai secara zahir seperti eta awas secara zahir seperti eta tetapi kunaon ieu Islam di Indonesia sakitu dibongsai ge masyaallah bandingkeun jeung negara-negara luar Turki nu sakitu hebatna nyaba urang ka Turki ademan di Indonesia muludan bebas rajaban bebas kaulan bebas tahlilan wow pokokna mah unggal peuting ge geus teu bake aturan geus 40 geus 100 200 300 terus ku Muhammadiyah di bidah-bidah galah terus hebat di Indonesia agama emang kumaha gitu asal bener nyekel ulah keluar ti aturan NKRI ulah memaksakeun urang teh beseberangan jeung Pancasila hanya di mulut kajen tapi urang mah dakwah terus bae hasil dakwahna nu dideuleu jelema ulah-ulahna naon urang PNS bae loba nu ceurik nyanan nyekelan Pancasila tapi nyana ngarasa gede dosa aing waduh pendosa aing teh ujung-ujungna jadi balalener polisi anu tatadina sakedeung trit priwit ambalaya di imahna begitu ngadengikeun maulidan ngurucut cai matana ya Allah ya Rabbi jaheuhnya berbeda jeung kehidupan aing anu kumaha aing bae Gusti aing loba dosa ternyata aing teh ngerenya da hatena padahal mah di negara nu teu meunang berkembang ieu Islam teh aslina teu meunang berkembang dengan demokrasi berarti eta teh teu meunang berkembang Islam teh wayana didemokrasikeun teh ulah berkembang Islam supaya make aturan-aturan Belanda, aturan Prancis, aturan Inggris ulah berkembang, ulah make Al-Qur'an. Ulah ya. Secara teori seperti eta buktina masyaallah kan di Indonesia wali-wali ambalaya ari pege jadi wali ku ari. Wali kotanya nah. Segede Arif jadi wali. Wali neraka tapi nama. Lamun teu tobat. Isi kulun ka mana tolol? Tepugu jurusan tak budak kergering merenya. Oh, guru. Hayu baik. Bagi aturan Pancasila. Tetapi hasil daripada dakwah para ulama, masya Allah karim. Ayo terus dek dikubahakeun ge. Urang nonton bae ja ujung-ujungna mah lamun teh mah teu akur bae teu akur jasa mah moal datang ke teu di demo ieu kajen kumaha. Lamun bener-beneran mah je ngan hayu bae ieu kan politik, keur digunyang ganjing. Hayu antepkeun bae lana. Urang nyaba ka unggal nagara ka Mesir sorangan panas suasana di Mesir teh tapi orang nyaba ka Indonesia ya Allah karim di luhur kapal kene baso geus kaambe baso uduk geus kaambe asana geus seger sakurang ya Allah ya Rabb eta keur carita makanan keur carita suasanana beda urang datang ka Cengkareng suasana lain deui. Urang datang ke Mesir, datang ke naon kitu ngaran unggal nagara lah. Berbeda. Henteu nyaman teh teu nyaman. Salat bae ge hararese urang di bandara batur mah. Tapi di urang ya Allah ya geus disadia-sadiakeun tempat salat bae. Berarti kan hasil dakwah para ulama. Sakitu beta urang mah geus ulah hese-hese nu matak ieu naon salahna si Pancasila sapira Pancasila naon salahna si NKRI gah hiji urang ja buktina ieu bara
buktina bararagus asalna. Adapun secara formil tidak teu bagus atuh lalaunan tungguan ke presiden mana anu kira-kira nyana bisa ngerobah aturan-aturan Indonesia supaya jadi aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Satungtung presiden satungtung maksudna semuanya atuh eta pokona mantap ulah salah milih sia ku geus dibejaan teh geureun kalasakan ku sia ada kos kitu ngan eueuh masalah geus gerak Allah geus ulah dikukumakeun Pancasilana teruskeun NKRI-na terus kembangkeun jampi buktina nama urang ngararaji terus bahkan nyana ge ngadengekeun jaheueuhan aing salah anu henteu nembus mah teh dakwahna eta teh ya dakwah orang Golkar dakwah orang PDI PKB untuk kepentingan partena deuk di mana nembus teu ceuli Cil Haji tek aing ulah iya tapi lamun urangna lurus insyaallah ulah kepentingan naon dirobah cenah ku urang negara tungguan atuh kepala negara anu bisa ngarobah lalaunan Gus Dur bae ge Gus Dur deuk ngarobah lalaunan mantap ieu pecat ambeulkan ku Emrik. Wah cek Emrik imam bahaya ya. Atuh aing men sini men. Anu datang Amin Ma'ruf bukan Rais. Eta teh mun digambarkeun ku bahasa urang seperti eta. Lamun dijabarkeun ku anekdot seperti eta. Bahasa politik urang mah teu ngarti, mun dijabar-jabarkeun teh seperti eta. Amin datang dari itu. Aya naon, Bapak? Negara ulah diantep emang kunaon atuh robah engkeun jelema bisa marhaba kabeh bahaya ieu mah turunkeun min oke deh nyieun nyana buleget tah eta lamun dijabarkeun ku bahasa lembur seperti eta kula kuari mun ngajabarkeun corona ku bahasa lembur bisa insyaallah bisa ajabarkeun presiden nu ayeuna ku bahasa urang bisa insyaallah jata bagus kagambar jasa tamati mimitina ge ngan geus teu kudu urang ngahiji bae di jero negara ulah pasalia presidenna eta teruskeun ada tangkas sadaekana hayo antepeun nya moal kebelieun leukus kitu mah atuh nya geus ka dokter deui eta ge tah atuh mun teu ka dokter mah lintuh meureun awak. Maksudnya ieu adapkeun keuna daekeun hayu terus nu penting mah Pancasilana nu bener NKRI-na nu bener jak urang buktina ku hari tararenang cenah urang teu boga duit emang sia mah ti keur ieu kitu boga ngomong teu boga duit ka kana kuari bae baheula kitu gablek sia mah urang tenang kan bandingkeun di negara luar hayu coba riweuh di negara luar. Tuh. Ieu teh anzirin nas Muhammad tugas maneh nyingsieunan ka manusia nu kafir lamun tetep bae dina kakafiran teh iman ka aing cak Allah teh iman ka maneh bakal diasupkeun ka neraka engke. Tapi nu iman basyiril ladzina amanu. Bubunga surga ya Allah ya Rabbi. Atuh ai kos kitu mah urang kan geus iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul. Cak Kangjeng Nabi basyiril, cak Allah ka Kangjeng Nabi wa basyiril ladzina amanu. Geus urang mah meunang tafsir basyirah ti Kangjeng Nabi berarti urang teh termasuk kana penghuni surga. Geus heula kitu baheulanan lah. Barisa kembangkeun sampaikeun kuari. Adapun nurut jeung teu nurutna lain urusan urang atau urusan manehanana. Adapun Quran dicaci maki, kiaina dicaci maki, ulah marah, heulanan. Biasa bae mencaci kiai, mencaci nabi, mencaci Al-Qur'an berarti mencaci Allah.
lamun geus mencaci Allah tungguan ya Allah nu bogana lamun teu digoyangkeun ya bumi teh dianginkeun ku Gusti Allah dibencanakeun ku Gusti Allah minimal orang-orang kafirna mukmin disalametkeun ka hayang urang haji atuh tinggal tungguan wae ulah hese-hese basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim basyir bubunga ku anjeun Muhammad alladzina amanu jelema-jelema anu arariman bi anna lahum kalawan sayanyana jelema anu arariman mah qadama sidqin eta bakal dibere pahala ganjaran anu luhur majaz itu sebenarnya bahasa qadama sidqin teh idopatna teh idopat mausuf kana sifat okos idopatna masjid jami masjidul jami eta teh idopat mausuf kana sifat masjid kang ngumpulkeun umat masjid jami macana teh masjidu jamiin idopat masjid kana jami idopat mausuf kana sifat aya idopat sifat kana mausuf aya idopat mausuf kana sifat ieu modelna atau pibak ada sidkin inda malik muqtadir eta ge sarua nah ieu ge sarua ye ya qadama sidqin ai qadama masilna salama qadamati lan mantak di manaan salap lantaran jelema anu dibere pahala ku Gusti Allah yakni ganjaran anu luhur eta teh diheula-heulakeun ku Gusti Allah diheulakeun dibere ganjaran diheulakeun jaga di akhiratna dikasorgakeun nu mantak bake bahasana teh make bahasa majaz jeung bahasa kinayah dihijikeun kasimpulanna mah panjang tah lamun dibahas make bahasa majazna jeung make bahasa kinayahna ngan ieu mah keur kibehalanan wa basyiril ladzina amanu bungakeun ku anjeun Muhammad jelema nu arariman teh bahwa jelema nu ariman teh bakal dibere ganjaran anu bagus anu luhur inda rabbihim ti Gusti Pangeran naon eta ganjaranna surga iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngalaksanaakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim bakal dibere qadama sidqin inda rabbihim ganjaran luluhur buktina sorga iya kos kieu teh penduduk sorga teh jarore ka deuleuh mah teu betah mun di sorga jeung nu kos karari aja atuh teu betah jeung sorga ka dieu aduh orang boro-boro di sorga di dunia ge teu betah di sorga kos kieu moal kan begitu asup ka sorga diganti beungeut-beungeutna iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah make aturan Al-Qur'an sorga qadama sidqin tetapi lamun teu make aturan Al-Qur'an iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul tapi teu make aturan Al-Qur'an ka sorga ngan eta teh tadi tinggalin aya nu mi'at am aya nu alfa am 100 tahun 1000 tahun tergantung kumaha nya make jeung teu make na kana Al-Qur'an ieu nu pake kasieun ge ku urang teh ya ternyata horenganan tinggalin mentak bisa dijelaskan bangsa bupati gubernur polisi eta TNI tinggalin bakal ka sorga maka sorga angel kumaha cenah kiai anu osok dipanggil ka ditu sarua ya Allah ya Rabb Gusti Allah jelas Al-Qur'an. 2 Kangjeng Nabi teh anzirin nas supaya iman. Mun teu iman neraka. 2 wa basyiril ladzina amanu. Lamun iman dibere annalahum qadama sidqin inda rabbihim surga.
iya kari ngan bahasana we gulantaran geus berang bahasana make bahasa ieu teh luhur pujangga ngaranna deuk nyaritakeun mah sorga memeh sorga ganjaran tapi make bahasana bahasa majaz idopatna bae ge idopat sifat mausuf kana sifat terus asalna kodama nah ieu diidopatkeun kana sidkin lantaran aya sidkin makan ieu lurus berarti kan henteu sembarangan nah ieu teh ya berarti kan bahasana kudu dibongkar ngan kulantaran geus beurang lain waktu ngabongkar ieu mah waktu dahar tuh kan sia geus kikicepan bae ge kadeuleuh aku aing geus lain deui kiceupna ge geus carang ya Allah ya Rabb masyaallah qalal kafiruna kalalapir ngararomong sanggeus Kangjeng Nabi nyampaikeun karisalahanana anu di jerona andzirin nas wa basyiril ladina amanu ngomongna kafir teh in hadza lasa in hadza lasahirum mubin dina sebahagian keterangan mah dibacana teh inna hadza lasirum mubin eta ge bongkareun lantaran lamun sahirun mah isim fa'il nujuna berarti ka Kangjeng Nabi lamun Al-Qur'an malasirun nu mentak wa fi qiraatin malasirun geus wal musyarrile annabiyyu lasahirun teh Kangjeng Nabi lamun lasirun Al-Qur'an ya ambal aya lamun dibahas ge panjang teh geus dah kos kitu mah para ruyang heueuh cenah kieu puyang mah kos kitu mah maksudna nerop-neropkeun bahasa di kalimat tah kan namun inna hadza kana Quran kok kaditun lasahirun nu geuna mah lasihrun Quran mah sihir ieu mah bahasana lasahirun wal musyaru ilaih annabi Kangjeng Nabi jadi kuari keur carita deuk Al-Qur'an mangga deuk Kangjeng Nabi mangga berarti Kangjeng Nabi teh dianggap tukang sihir ku para kufar-kufar teh Kangjeng Nabi teh tukang sihir pasihir tah mah mentek mun ieu tipu doli ku tatanggana disebut tukang ngeluh wajar wajar teman tapi lamun Haji Pendi dianggap tukang tuluh emang asli aya potongan maksudna kos kitu teh lamun hayang nyaho ka potongan tukang tuluh kos kitu aduh tukang teluh mah pan tetep bae kudu make bajuna teh nu loba kantongna sebabnya nama di kantongna teh aya endog malulu endog puyuh endog kotok endog bebek kan dog soang kan aya da tukang teluh kan coba ge di kantongna aya nah ieu kan Quran dianggap sihir ku kufar mah Kangjeng Nabi dianggap pesihir ku kufar mah lain ayeuna nu menghina ka Kangjeng Nabi baheula setelah Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul ita dakwah ngembakeun risalah pangheulana urang Mekah nu ningali ka Kangjeng Nabi kaistimewaan Kangjeng turunan Kangjeng kehebatan Kangjeng tetep bae Kangjeng teh disebutkeun inna hadza lasahirun mubin pesihir Muhammad bata bagos kitu mah Quran tadi geus dijelaskeun bahwa tilka ayatul kitabil hakim kubaca kufar la sihrum mubin sihir sama kufar Quran sama sihir teu kurang kumaha deui kuari orang Denmark orang Prancis nyaritakeun bahwa Muhammad itu adalah pesihir urang mah seurik aja nantepkeun di Kangjeng Nabi mah anu boga anak Kangjeng Nabi mah anu boga anak Gusti Allah Kangjeng Nabi ge teu maot hayo gerake ujian anak kahirupan anak deleget di Indonesia anu mencaci maki ka Kangjeng Nabi sabarana terbunuh ya lamun dibejakeun di Indonesia anu mantes musyawarah
sanggeusna musyawarah terus menghina ka Kangjeng Nabi. Endek aya rencana untuk mengorbitkeun Palu Arit tabrakan. Aya 5 anu tabrakan ngan teu dieksos bae. Ye, batak teu kudu dilawan kurang. Teu kudu dilawan kurang, kutol dilawan. Ye, parang sara, urang senyum-senyum bae. Atap ka bujang. Sakedeung deui jelema-jelema anu endek menghancurkan Islam di Indonesia. Padahal di Indonesia teh Islam teh karasa rahmatan lil alamin, tapi ternyata dianggap teroris, dianggap dan lain-lain sebagainya. Nu nganggap kos kitu da deuleukeun. Beak ujianana mun teu ku balede kutol. Kita kudu diaminan ku sia mal manjur. Mal manjur geus asli sama ngajeun ku kumaha ge. Deuleukeun ye di Indonesia sakieu ayam adem ayam tentrem deuk kumaha neangan kiai deuk hayang nu kumaha di Indonesia aya. Deuk hayang nu asli aya, deuk hayang nu setengah asli aya, deuk kiai figuran ambual aya. Atuh tinggal hayu kumaha cocok nama aya teh. Kula mangan keur dongeng doang kiai ieu kiai ieu eta mah jang variasi. Jatuh kiai nu joget bega ambal aya. Ji batur siata. Ngan ieu tiba heula Kangjeng Nabi lasahirum mubin. Dianggap pesihir Kangjeng Nabi. Quran lasahirum mubin dianggap sihir Quran teh. Ulah kaget. Jelema anu penuh kebencian jeung dendam pasti kitu bae. Ye, aya dongeng seorang manusia edan, padahal teu edan. Ih, geus beurang teh aduh teu kaburu dongeng. Wallahu a'lam bishawab.